metik bermacam-macam sayuran untuk dibawa ke adek. Hai hai hai, assalamualaikum, selamat wayah kasadayana. Kemarin ada adek nginep di rumah abah. Tah cenah aya nate bade uih, kusabab teu aya canakeun. Iwal ti hehejoan. Tos we urang undar-undur sayuran anu aya di kebon. Aya kacang panjang tinggal butitina. Sareng genjer meni kararuncup meni ngarora kene. Tah ieu aya sosin susah sesa kamari ngala. Urang ala we lah urang petik urang bahankeun. Tah di dieu ge aya cengek tapi hararejo kene keun bae we lah urang ala dan nu kieu ge lalada. Urang pilihan we nu rada kolotna. Ieu ge aya paria pait hoyong teu hoyong atuh teh sakantenan we lah sakalian kabeh cenah barawa we sadayana. Meni kaenakan arina naon teh aya di pasihan teh sok hoyong we beberengkes meni hoyong we sagala di ala. Tah di dieu ge aya bayem ai hoyong teu nya hoyong atuh teteh cenah da ai oge resep di sayur bening komo murang kali ai mah. Nyahe gatu urang pilihan nu ararageungna. Da ieu teh nembe mimitian di ala matak seseueurna alalit keneh. Tos we lah ngundeurna sakieu ge seueur. Pokona mah aya sosin aya bayem aya paria aya tomat aya cengekna aya genjer pokona mah sadayana aya dibeberengkeskeun we sadayana dipasihkeun ka sadayana. Pokona mah sadayana dibahankeun we lah nya. Tinggal meser samarana. Pokona mah lumayan kanggo stok saminggueun we lah nya.